Galiwa datang ka disugan nyemah ka para dewa wa teu naon da teu apaleun ulah yang disemah wae dewa teh kade da teu sakabeh jelema percaya ka dewa saha anjeun kisila ngeunakeun ngaran kaula dik sakepu leres ti mana anjeun kaula ti nagara Giling wesi dupi salira nu ngajajar di teh naon teh tuh percaya teh apaleun ulah pede ulah percaya diri pedah para dewa tenar ulah loba jelema nu teu apaleun saha ieu ya lamun anjeun percaya ieu nu ngaregreg di dieu teh di leuwang salamat tanggap teh nyata para dewa sangat cuat tak perlu manten bayar-bayar pangapunten Mahadewa tuh geuning tempo ai geus apaleun mah kitu nu mata ulah geus sarupateun bisi teu apaleun jelema teh ulah wakamonis ka batur teh ulah waka ngahakiman dawa tugas manusia pikeun ngahakiman diri batu jadi teh para dewa saha kaula resi rada kebayaning dewa kaula Batra Indra aing Batra Brahma sia urang dunya kayak Brahma santai Brahma walas Brahma tengenah aing kaula Batra Bayu saking panglawu dewa angin aing itu para dewa laras jadi anjeun teh ngeunakeun kaula teh dik sakepu patih nagara Giling Wesi aya naon anjeun datang ka dieu hei cobi siluman orai saurna teh dewa teh cenah aya 4.444 nah geuningan opatan da teu katingali di luhur sakitu regregna weh dewa ulan nya we geuning nya tah kitu atuh nya begitu geuning dina ayana ke tombor 4.000 10 siki ge pinuh gebog teh jejel aya naon pamaksadan anjeun datang ka dieu hei dik sakepu ge kaula teh bade ieu we aya peryogi nanging kaula yakin cenah dewa mah apal weruh sadurung winara jadi apa saacana kaula nyarita cik buktikeun lamun anjeun apal naon pamaksudan kaula ka dieu goblok ditanya malik nanya sia caplak ka dewa malik nanya ge Brahma cicing Brahma sampai mereka dieu teh pariksa heula tekanan darah tinggi redam heula emosina cik naon pamaksadan kaula ka dieu ngetes ieu teh ka dewa leres sae bisi lain dewa bisi ngaku-ngaku dewa anjeun dar teu apa kaula datang ka dieu rek naon tuh nih ya anjeun datang ka dieu teh nyaeta rek ngalamar widadari lin apa berarti laras anjeun dewa widadari naon rek ngalamar ku anjeun saurama cenah panggeulisna teh widadari Suprama tak kaula teh boga raja kaula teh Maha Prabu Naga Persona nyata katarikat pati-pati ke pentang asmara gama ku Dewi Suprama datang kaulah ka dieu teh niat hade nyata bade ngalamar Dewi Suprama eueuh dodo teuing jalu nah maneh hidup teu apal yen bidadari teh lain ajangan keur siluman tapi widadari teh nyata keur ajangan manusia eta ge manusia anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana hartina manusia anu geus iman takwana manteng mayeng kahyang mahalanggeng ya di ieu widadari di sawarga teh lain ajangan keur anjeun bangsa siluman hal
eta wayahna anjeun geura mulang deui ka Marcapada ka bangsa jin wayahna sabab ieu widadari lain ajangan keur siluman wayahna bejakeun karajaan nyeun lamaran anjeun ditolak jadi ieu teh widadari teh keur manusia eta ge manusia anu geus bener-bener iman tur takwa ka pangeran hartina geus bisa ngajalankeun rea kamanusiaanana nah teu bisa baksa kaula meunang keur widadari teu bisa kumaha lamun maksa kumaha lamun maksa kumaha tah lamun maksa anjeun meureun para dewa ge moal cicingkeun nya para dewa ge moal cicingkeun lamun anjeun rek maksa mirusa nya teh keukeuh peuteukeun hayang ku widadari nya wayahna anjeun bakal narima resikona hah nah anjeun daek narima resikona diresikoan ku kaula coba iji lemah abong siluman nah anjeun bakawan jeung harepan para dewa eta dewa wanieun teu ka kaula sedan berapa sabar urang ajar sia bangsat dewa naon maneh aing di basana teu urang ajar sia mun bener-bener ya para dewa sadaya iya dik sakepuk lain antepeun dik sakepuk lain antepeun wayahna para dewa sangat juat tepal lumanten bayarobaya lamun keukeuh anjeun teu balik deui ka Marcapada anjeun bakal ditindak nepi ka mana tindakan anjeun coba nepi ka kitu-kituna hayo kepung wakut bae wangap cawak ayo kepung wakut aing datang ka sawarga gretek teh hujan teu sangka di sawarga ye hujan sok nu nongton pindah ka panggung itu tuh kabeh lega sok dalega keneh di panggung ge sok daripada kehujanan sok belah kiri belah kanan di VIP sok 10 opat teh udah angkot di makan kopi ke desa. Sok nyase we nyase tenang. Tah kitu. Tah iki mah haneuteun di panggung teh rame. Nayaga teh jadi loba mayarna kumaha ieu? Bayarna teh jadi loba. Jadi loba tempun deui. Luar biasa aya para dewa.